An. Para ibu sadayana, alhamdulillah kalian kudrati Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ngumpul ngariung dina haflah mubarakah tiasane sejak ngagugurkeun kewajiban urang sadayana dina milari ilmu atau mudah-mudahan langkah demi langkahna anu tepina anu caketna mugi-mugi ya Allah. Mugi sing ngajantenkeun hiji ibarat dihampura dosa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke panginten ngawartosan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Panginten kersana sak mapuat ibuna Abah Hudan pangintennya antena parantos ngantunkeun anu aya di Pasir Muning panginten eta tadi pisan pangintennya atuh urang dorong doa urang sadayana mudah-mudahan di almarhumah mugi-mugi sing dihampura sagala dosana dijaangkeun di alam kuburna mudah-mudahan aya dina ridho sareng magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hadiyah wa sholli al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah matur nuwun kabar ibu sadayana parantosengen yentun Fatihah mudah-mudahan sakardi mantena di alam barzah sing nyalikaken ridho sareng magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge atuh anu dikantunkeunana mudah-mudahan sing disabarkeun ditawakalkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu sadayana ayah sahabat baginda Rasul nyarioskeun asaha ka Sayyidina Ali. Kumaha cenah eta? Ali. Ieu cenah aya hiji amalan yang sangat luar biasa. Lamun ibaratkeun anu aya 7 lapis langit jeung bumi dihijikeun dikumpulkeun erek nyerang anjeun Ali mangka moal mampu moal nembus ka anjeun. Saur Sayyidina Ali naam atuh ya Rasulullah amalanana teu ka diwartoskeun sareng nade Ali cenah upama dibaca didawamkeun bakal dihapus ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala 70.000 kaburukan sareng dipasihan 70.000 kasayang. Luar biasa eta mah. Teras mungkin ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala bakal dipang ngabangunkeun gedung dipasihan gedung sabaraha eta gedung ke 70.000 istana di surga sareng 70.000 widadari teras dipasihan acuk 70.000 anggoan
tapi da eta dosana can katobatan ka bawah maot. Tapi dihampura kene ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Naon amalanna? Amalanna teh Kanjeng Rasul kumaha? Kula yusi ila ma huwa maulana falyatawakkalil mu'minun. Di kahanapna tah eta teh dibaca ibu. Geuning hari poha raja saya eta luar biasa. Luar biasa diri sadaya Masya Allah tabarakallah ketinggal kitu eta teh maca kula yusibana daerah bacana subuh pan subuh ge sok boboh deui kadang-kadang teu buka aya abdi mah ayeuna mah maksakeun salat subuh tuluy wiridan tuluy baca kula yusibana ila ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Bereskeun tadi kahanapna siap insyaallah luar biasa tak keningan kitu hadirin sadaya aku tamahana baca kula yu sapertos kitu hadirin sadaya. Azza wa Jalla ja'ala eta ngajadikeun Allah dunya kana dunya salasata kana tilu salasata jadi kana tilu pirang-pirang bagian. Nyicarioskeun sari Ibnu Abbas sanyana Gusti Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun ta Gusti Allah kana dunya kana tilu pirang-pirang bagian. Jadi tilu dunia teh dibagi kana tilu pirang-pirang bagian. Juz'an sabagian kana sabagian minha anu tetep dina dunya lil mukminina pikeun jalma anu mukmin. Jadi dunia teh dibagikeun ku Gusti Allah ka jalma mukmin. Wa juz'an lil munafiqina jeung dunya dibagikeun ku Gusti Allah ka sabagian pirang-pirang jalma munafik. Wa juz'an jeung sabagian dunya dibagikeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala lil kafirin pikeun jalma anu kafir. Kartos janten dunia teh dibagi ku Gusti Allah kana tilu pirang-pirang bagian. Hiji ka jalma anu mukmin, kadua jalma anu munafik, katilu jalma kafir. Oh tilu gede jadi apa lah ini. Terus fal mu'minu mangka ari ieu jalma mukmin ya tajawadu eta bebekelan jalma mukmin. Da ari jalma mukmin mah di sadayana jalma mukmin mah dunia teh tempat bebekelan amal. Hidup di dalam dunia teh pikeun pepelakan ke buahna panenna engke jaga di akhirat. Dunia darul amal. Ari dunia teh tempat beramal. Amalna da ayeuna keur beramal, urang ngaji barakallah jeung Rasulna melaksanakeun ngaji teh keur beramal di sadayana. Terus saja bari urang iman ka Allah, iman ka Rasulullah, kaituna wa birus solihah jeung ngalaksanakeun
tahajudna, sholawat jeung zikirna, sedekah jeung bacaan Qur'anna jeung amalan-amalan anu saena. Beres ibadah ka Gusti Allah disebut ibadah mahdhah, mangrupikeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sok salat 5 waktu, urang sok ayeuna ngaos, urang sok ayeuna tolak ilmu, urang sok pokona ibadah atapan sunnah osok dilaksanakeun. Alhamdulillah berarti eta teh wa amilus sholihat jeung ngalaksanakeun amal saleh. Beres tah ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah ayeuna tinggal beberesna ibadah goer mahdhah nyaeta antara babada jalma kumaha. Terus beresan sing akur jeung dulur ngarah katingalina ge endah. Terus kitu. Terus sing akur jeung salembur ngarah katingalina ge endah. Terus sing akur jeung tatangga ngarah katingalna endah. Terus gitu. Nah, itu urang teh kudu akur jeung pada tatangga bunga milu, tatangga sedih milu, tatangga maot milu. Lumayan. Ngiring takjiah gitu, ngaos yasin, biasa we babantu anu pupus teh ulah bahare-hare. Batur pupus urang kamana wae ulah kitu da urang ge bakal pupus ngiring takjiah. Nah kitu kuduna mah. Tatangga teh lain saukur di mana di lemur unggul. Contoh ayeuna urang ngagaduhan kebun, batur ge ngebun. Tah eta kesami tatangga mata kudu akur. Batur nyawa, urang oge nyawa. Tah eta ge sami tatangga wayahna kudu akur. Ulah sampaikeun kieu hadirin sadayana anu di sawah para saya omong parebut keuyeuk. Ieu mah keuyeuk urang lain, ieu mah keuyeuk urang ibadah kieu parebut di sawah teh parebut eta we. Ulah sampaikeun kitu hadirin sadayana anu dileuweung para saya omong parebut gaang, ieu mah gaang abdi lain, ieu mah gaang urang. Ulah kitu hadirin sadayana sing hade siap akur. Insya Allah ngararaoseun hadirin sadayana. Bahkan muslim jeung muslim oge kudu alalakur ngara indah katingalina. Ulah sampaikeun silih gasak, silih gesek, silih gosok. Itu tah pan urang teh hadirin sadayana sabeungkeutan dibeungkeut kula ilaha muslim teh para saya omong ieu mah muslim lebak muslim tongo para saya omong padahal ditongo ucapkeun la ilaha illallah anu dilebak ngucapkeun la ilaha illallah eusian la ilaha teu aya di pangeran anu wajib diibadah ilallah angin Gusti ditongo ge diucapkeun teu aya di pangeran anu wajib diibadah anu ti Gusti Allah dilebak ge sami eta jalma teh nyarioskeun geunah eta teh aya di pangeran anu wajib diibadah iwal ti Gusti. Nah atuh make ayeuna perselisihan paham mah ayeuna silih gasak silih gesek silih gosok padahal urang sadayana teh dibeungkeut ku la ilaha illallah. Ulah ayeuna silih gasak silih gesek mungkin ayeuna teresep misalkan marhaba teresep ayeuna rajaban muludan urang lepan dibeungkeut ku la ilaha illallah. Ulah silih gasak silih gesek silih ulah sampaikan gitu hadirin
pada dulur akul sami tetangga sawah akur tetangga kebun ge akur mudah-mudahan atuh urang sadayana sing alala kurang amin ya Allah ya rabbal alamin kitu tadina sadayana jadi uwih deui dunya teh dibagi ku Allah Subhanahu wa taala kana tilu golongan kahijina keur jalma anu mukmin ari jalma mukmin mah di dunya na teh tempat bebekalan keur bekal jaga di akhirat manggupikeun bebekalan aya nu bekalan sholawat aya nu bekalan zikir aya nu bekalan ayeuna baca Al-Qur'an aya nu bekalan tahajud aya nu bekalan ieu bekalan ieu kanggo bekal ka tah ieu ge sami urang keur cicing dieu teh keur bebekalan keur engke ngaran teu sangsara adin sadayana pas balik ka akhirat teh moal naon teu mau amal itu teu mau amal ieu nu dibawa teh amal dosa malulu hadirin sadana rek kumaha kaituna mantakan jalma mukmin keur waktu di alam dunia teh kudu bebekalan mangrupikeun amal soleh insya Allah hiji ta dunia teh dibagi keur jalma mukmin wajujan salajengna wa munafiqu jeung ari jalma munafik ya tajayyanu eta jalma munafik keur di alam dunia teh gigindingan wae kuningan kitu jalma munafik mah nya jalma munafik mah dunyana teh tempat gigindingan naon gigindingan teh aya logatan gigindingan cenah ngalus-ngalus mereka kitu nya hayangna teh sagala mewah hayangna teh sagala alus imana hayang alus kendaraanana hayang alus pamajikanana anu hayang alus atawa mulus teu meunang we nu mulus mampus kaituna teh nya Allah